Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalits asyara ari hadis anu ka-13 an Abi Sa'idil Khudri eta tetep katampi ti Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dakhala parantos lebat saha Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu kana tempat natepana Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul. Faro'at teras ningali Kanjeng Rasul unasan ka pirang-pirang jalma yuksiruna anu ngalobakeun itu unas al-kalama kana omongan. Faqala teras ngadawu Kanjeng Rasul kana lafad amma innakum anapun sanyana aranjeun kabeh lau aktsaratum eta lamun ngalobakeun aranjeun kabeh zikroha kana eling zikroha dzimilladzati kana eling kana perkara anu megatkeun kana pirang-pirang kanikmatan lasyaghala tah pasti nungkulkeun itu zikrun kum ka aranjeun kabeh ammatina perkara aro anu ningali kaula ka aranjeun fa aksiru tah kudu ngalobakeun aranjeun zikroha dzimilladzati kana eling kanu sok megatkeun pirang-pirang kanikmatan yakni ngamaksud Kanjeng Rasul al mauta kana maut fa innahu dasanyana itu maut lam yati fa innahu dasanyana kalakuan lam yati eta teu pati-pati datang alal kuburi ka kuburan naon yaumun hiji poe illa watatakallama angin ngomong eta kubur bisit ti kalimatin kana genep pirang-pirang kalimah. Fatakulu tah ngomong itu kubur kana lafad ana ari kaula baitul ghurbati eta imah pangumbaraan. Wa ana jeung ari kaula baitul wahdati eta tempat pamencilan. Wa ana jeung ari kami baitul wasyati eta tempat kakeueungan. Wa ana jeung ari kami baitul zulmati eta tempat popoek. Wa ana jeung ari kami baitul turabi eta tempat taneuh. Wa ana jeung ari kami baitud dudi eta tempat bilatung. Fa idza dufina tadi mana-mana dipendem sal abdu hiji jalma al mukminun iman itu abdun qala tah ngomong lahu ka itu mayit abdul mukmin naon al qabru kuburan kana lafad marhaban wilujeng sumping wa ahlan jeung kalayan keahlian wa sahlan jeung kalawan kagampangan. Amma annaka anapun saanyana anjeun kunta eta bukti anjeun la hubba eta pangdipika cinta la ahabbuman eta yakin pangdipika cintana jalma yamshinu leumpang itu eman ala dhuhri dina luhureun tonggong kami ilayya mungguh kami fa iza awalaitu tadi mana-mana ngabalikeun kami ka anjeun al yauma dina ieu poe wasirta jeung jadi anjeun ilayya balik ka kami fasataro tah bakal ningali anjeun sunai kana perlakuan kami bika ka anjeun fayusa'u tuluy dilegakeun lahu pikeun itu mukmin atawa mayit mukmin naon al qabru pakuburan madda basrihi kalawan sajauhna paningalina itu mayit mukmin mayuftahu jeung dibukakeun lahu pikeun itu mayit mukmin naon babul jannati lawang surga wa tadufina jeung di mana-mana dikubur sal abdu hiji jalma al kafir nu kafir itu abdu qala tah ngomong lahu ka itu abdi kafir naon al kubru kuburan la marhaban kana lafad la marhaban teu aya kabagjaan wal ahlan jeung teu aya keahlian wala sahlan jeung teu aya kagampangan. Amma annaka anapun saanyana anjeun kunta eta bukti anjeun la abghaduman eta yakin pang dibenci na jalma yamshinu leumpang eman ala dhuhri dina luhureun tonggong kami ilayya munggu kami fa iza awalaitu tadi mana-mana ngabalikeun kami ka anjeun al yauma dina ieu poe wasirta jeung jadi anjeun ilayya balik ka kami fasataro ta bakal ningali anjeun sunai kana perlakuan kami bika ka anjeun fayal taimu tuluy ngagencet naon al qabru kuburan alaihi ka itu abdin kafir hatta takhtalifa nepi ka yen pasiksak naon adla'uhu pirang-pirang tulang igana itu abdin kafir. Qala parantos ngadawuh itu Abi Sa'id Al-Khudri kan lafad fa asyara teras ngisyarahan saha nabiyyu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam bi asabihi ku pirang-pirang ramokna Kanjeng Nabi fa dakhala teras ngalebetkeun Kanjeng Nabi ba'daha kana sapalihna itu asabi' fi ba'din dina sawarehna deui. Sumakola teras ngadawu Kanjeng Nabi kana lafad fayuqayyidu teras ngadatangkeun sa Allah sab'ina kana 70 naonana tininan awewe gede
Salah maca punten. Fa yuqayyidu terus ngadatangkeun sa Allahu Allah sab'ina kana 70 naonana tininan orai gede sanes awe gede. Orai gede. Lau anna wahidan lamun saanyana hiji orai minha tina itu sab'in nafakho eta niup itu wahid fil ardi di muka bumi ma ambatat tah moal ngajadikeun itu arodun syai'an kana naon-naon ma baqiyat dina salagi tumetep naon adunya dunya fayan hasyu tuluy ngegelan itu naon di luhur teh tinin hu kaitu mayit kafir abdin kafir teh wa yakhdisyu jeung nyakaran itu tinin hu ka itu abdin kafir teh hatta yufdi nepi ka yen ngadatangkeun itu tinin bihi ka itu abdin kafir si mayit teh ilal hisabi kana hisaban. Qala ngadawu saha Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam kana lafad innamal qabru pastina ari kuburan raudhatun eta hiji taman min riyadil jannati anu tetep tina sawareh pirang-pirang taman surga au fratun atawa hiji liang min hufarin nironi anu tetep tina sawareh liang naraka. Hukia dihikayatkeun an Abi Bakrin al-Ismaili katampit Imam Abi Bakar al-Ismaili bisnadihi kalawan isnadna itu Abi Bakar an Utsman bin Affan katampit Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Naon lafad annahu sanyana Sayyidina Utsman kana eta buktos itu Sayyidina Utsman ida wusifat eta di mana-mana disifatan indahu dicaket Sayyidina Utsman naon annaru naraka lam yakun tah terbukti Sayyidina Utsman ya beki eta nangis Sayyidina Utsman wa idza wusifat jeung di mana-mana disifatan naon al kiamatu kiamah lam yakun ta terbukti Sayyidina Utsman ya beki eta nangis itu Sayyidina Utsman wa idza wusifat jeung di mana-mana disifatan al qabru kuburan kana tah bukti Sayyidina Utsman ya beki eta sok nangis Sayyidina Utsman faqilat teras dicarioskeun lahu ka Sayyidina Utsman naon ma hadza ma eta naon hadza ari ieu ya Amirul Mukminin hey Amirul Mukminin faqala terus ngadawu Sayyidina Utsman kana lafad inni sanyana kami idza kuntu eta di mana-mana bukti kami finnari eta tetep dina neraka kuntu ta bukti kami ma'an nasi eta tetep sartana jalma-jalma wa idza kuntu jeung di mana-mana bukti kami fil qiyamati eta tetep dina poe kiamah kuntu tah bukti kami ma'an nasi eta tetep sartana jalma-jalma wa idza kuntu jeung di mana-mana bukti kami fil qabri eta tetep dina jero kuburan kuntu tah bukti kami wahidan eta nu nyorangan lam yakun teu kabuktian ma'i eta tetep saratana kami sahadun saurang oge fil qabri dina jero kuburan minan nasi ti jalma-jalma wa anna miftahul qabri jeung saanyana kuncina kubur ma Israfil eta tetep saratana malaikat Israfil alaihi salam wa huwa bari ari itu malaikat Israfil yaftahu eta muka itu malaikat Israfil hu kana kubur yaumul qiyamati dina poe kiamah wa kana jeung kabuktian Sayyidina Utsman yaqulu eta ngadawu Sayyidina Utsman kana lafad man sajal makana anu bukti naon adunya dunya si jenahu eta penjara na si iman kana tah bukti naon al qabru kuburan jannatahu eta surgana si iman wa man jeung sajal makana anu bukti naon adunya dunya jannatahu eta surgana si iman kana tah bukti naon al qabru kuburan mah basahu eta buyanana si iman wa man jeung saha jalma kana anu bukti naon al hayatud dunya kahirupan dunya qaidahu eta borogodna si iman fa innal mauta tah saanyana maut itlaquhu eta fa innal mauta tah saanyana maut itlaquhu eta ngudarna itu qaid wa man jeung sajalma tarokan ninggalkeun si iman nasibahu kana bagian si iman fid dunya di dunya istaufa tah bakal ngamenangkeun si iman hukan itu nasib fil uqba di akhirat wa kana jeung bukti Sayyidina Utsman yaqulu eta ngadawu Sayyidina Utsman kana lafad khairun nasi ari pangalusna jalma man eta jalma tarokan ninggalkeun si iman adunya kana dunya qabla an tatsruka dina samayan ninggalkeun dunya hu ka itu si iman wa ardo jeung ngajadikeun ridho si iman robahu ka pangeranana si iman qabla ayyalqa dina samemehjeun nepungan si iman hu ka Allah atawa ka Rabbah wa amaro jeung ngaramekeun si iman kubrohu kana kuburanana si iman qabla ayyadkhula dina samemehjeun asup si iman hu kana kubur Hukia dikayatkeun Anil Hasanil Basri katambi Syekh Hasan Al Basri naon annahu sanyana Syekh Hasan Al Basri kana eta bukti Syekh Hasan Al Basri jalisan eta nu calik ala babidarihi
dina lawang bumi na itu Syekh Hasan Al Basri. Idmarroj ujug-ujug ngaliwat bihi ka itu Syekh naon janazatu rajulin mayyit hiji lalaki wa khalfaha bari eta tetep tukang ngeunana janazah unasun ari pirang-pirang jalma wa tahtal janazati jeung eta tetep di handapeun janazah bintun saghiratun ari budak awewe anu leutik keneh sa'iyatun anu leumpang qadna qadat anu nyata geus ngudar eta bintun sya'roro siha kana buuk sirahna itu bintun wahia bari ari itu bintun tabki eta nangis itu bintun qala nyarios rawi faqala teras ngadeg sal Hasanu Syekh Hasan wa tabi'an sareng nuturkeun Syekh Hasan al janazata ka janazah faqala teras ngadawuh saha al bintu eta budak awewe kana lafadia abati duh bapa lam yastakbil can pernah nyang hareup ni ka kaula naon yaumun hiji poe mithlu yaumi anu saperti poe kaula hadza anu ieu fi umri dina sapanjang umur kaula qala ngadawuh saha al Hasanu Syekh Hasan lil binti ka eta budak awewe kana lafad lam yastakbil can pernah nyang hareup li abika ka bapa anjeun naon mithlu hadzal yaumi sapantar ieu poe qala ngadawuh rawi kana lafad fasolat terus netepankeun sal Hasanu Syekh Hasan ala janazati ka eta janazah waraja'a jeung mulih Syekh Hasan falamma kana tuluy samang-samang sageus bukti Syekh Hasan minal ghaddi eta tetep dina poe isukna wa shalla sareng netepan sal Hasanu Syekh Hasan bila ghadawati kalawan salat subuh wa talaat jeung geus bijilna syamsu panon poe wa jalasa sareng calik Syekh Hasan ala babi darihi dina lawang imahna dina lawang bumina Syekh Hasan id huwa ujug-ujug ari itu Syekh Hasan roa eta ningali Syekh Hasan tilkal binta ka eta budak awewe tabeki bari keur nangis eta bintun atadzabu jeung indit itu bintun ila qabri abiha ka kuburan ramakna bintun zairatan bari nanu ziarah lahu ka itu bintun qala ngadawuh sal Hasan Syekh Hasan kana lafad inna hadhil binta saenyana ieu budak awewe hakimatun eta nu pinter atsba'u rek nuturkeun kaula ka itu bintun asa sugan-suganan itu bintun anta takallama eta yen ngucapkeun bintun bi kalimatin kana kalimah tanfa'u nu manfaat itu kalimah ni ka kaula qala ngadawuh rawi kana lafad fatabi'a teras nuturkeun ka itu bintun sal Hasanu Syekh Hasan falam balagot teras samang-samang satos tepi itu bintun ila qabri abiha kana kuburan ramakna bintun ikhtafa tah nyumput sa Hasanu Syekh Hasan an ainiha tina paningalina itu bintun tahta syauqihi di sahandapeun tatangkalanana itu kuburan kantun qala fa'anaqat al bintu cekap wallahu a'lam bissawab.